dawuhan Allah teh pastaqim kama umirta sing istiqomah anjeun seperti diparentah anjeun kudu kitu teh kitu sing istiqomah yang jalma-jalma anu tobat barang jeung anjeun ge kitu sarua. Jadi Gusti Allah marentahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya istiqomah dina tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di udara urang ngalajengkeun hansa darasan minah husaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa min kalamihim jeung eta tetep tina sapalihna dawuhan supiyah kabeh. Man ari lapad man sing saha jalma kama anu ngukuhkeun ieu si man maqama taubatihi kana maqam tobatna ieu si man hafizahu mangka ngaraksa ka eta man saha Allah taala Gusti Allah taala min sairi syawaibi tina sakantuna pirang-pirang anu nyampuran allati sawaib fil amali anu tetep dina pirang-pirang amal. Fahiyya mangka ari tobat eta nadiru maqam zuhdi sabangsana maqam juhud di dunia yahfaduhu hal ngaraksa kana maqam juhud saha sahibuhu jalmi anu ngagaduhan juhud min sairima tina sakantuna perkara yahjibu anu ngahalangan ieu ma anil haqqi ta'ala ti Allah anu hak anu maha luhur ieu hak. Wahasa jeung ngajujurung ieu syekh alal istiqomati kana istiqomah itaubati dina taubat li'annahu karana sanyana kalakuan eta mata kana di mana-mana henteu aya eta pitobati dina taubat naon wijajun bengkok in sahaba mangka mundur mangka nerima mundur naon hukmuhu hukumna juhud fi kulli maqamin dina saban-saban maqam ba'dahu dina ba'dana iwijaj dina saparantosna iwijaj payasiru mangka jadi naon binauhu bangunanana taib eta muhalhilan anu apes kaman seperti jalma bana anu ngabangun ieu si man haitotan kana pager minal labani tina bata atah al yabisi anu garing bigoiritinin kalawan henteu ditaneuhan. Qala ngadawu saha Sayyidi Muhammad bin Annan rahimahullahu taala ngadawuh manis sakoma kana lapad manis sakoma man sing saha jalma istaqoma anu istiqomah ieu si man bi taubatihi dina tobatna man anil ma'asi tina pirang-pirang maksiat irtaqo mangka munggah mangka naik ieu si man ila taubati kana taubat min kulima tina saban-saban perkara layakni anu henteu maedahkeun ieu mah. Waman jeung sing saja malam yastaqim anu henteu istiqomah ieu si man fi hadina taubat la yasummu mangka moal ngambeu ieu si man mina taubati tina taubat anil puduli tina pirang-pirang leuleuyeuheun roihatan kana ambeuk walayak diru jeung henteu kawasa henteu mampu ieu si man alari ayati khatirihi kana ngaraksa karetegna man abadan dina salawasna bal taglibu balik tangelehkeun alaihi ka eta si man naon khawatirul ma'asi pirang-pirang kareteg pirang-pirang maksiat
hatta fi sholatihi sehingga dina salatna ieu si iman. Wa ta'amal jeung kedah ngangen-ngangen anjeun qaulahu ta'ala kana dawuhan Allah ta'ala lil ma'sumi ka makhluk anu diraksa ala kebali anu agung nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhan Allah pastaqim lapad pastaqim. Pastaqim maka kudu istiqomah anjeun. Kama umirta sapertos parantos diparentah anjeun. Waman jeung jalma taba anu tobat isiman maka sartana anjeun. Fa amarahu maka marentah ka Kanjeng Nabi saha Allahu taala Gusti Allah taala bil istiqomati kalawan istiqomah fi taubati dina taubat. Waman jeung jalma taba anu tobat isiman ma'ahu sartana Kanjeng Nabi. Min jami'i asba'ihi tina sakabeh pirang-pirang pengikutna Kangjeng Nabi. Wa ummatihi sareng umatna Kangjeng Nabi. Wa qala sareng parantos ngadawuh saha Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala ngadawuh man istaqoma kana lapan man istaqoma. Man sing saha jalma istaqoma nu istiqomah isiman fi taubatihi dina taubat aman. Wa zahada jeung juhud isiman fi dunya di dunya faqadin tawa maka teman-teman bisa ngalipet bisa narima kalipet pihi dina eta man istaqoma naon sairul maqamati sakantuna pirang-pirang makom pirang-pirang derajat wal ahwali jeung pirang-pirang tingkah as-shalihati anu saleh. Wa min kalamihim tina sapalihna dawuhan ulama ahli sufi man ahkama dawuhanna teh man ahkama. Jadi sing saha jalma anu ngukuhkeun kana makom tobatna mangka ngaraksa ka eta jalma Allah taala tina sakantuna pirang-pirang anu nyampuran anu ngaganggu pil amali anu aya dina amal. Jadi lamun jalma pengkuh dina tobatna ngaraksa ngajaga kana makom tobatna maka Gusti Allah ge bakal ngajaga ka eta jalma tina perkara-perkara anu nyampuran anu matak ngaganggu dina masalah amal-amalna. Kayak ning nu ngaganggu teh masalah henteu ikhlas gitu. Masalah ria, masalah toma jeung sajabana penyakit-penyakit hate. Jadi pahiana di rumah komijuh di mangka ari tobat teh eta baturna atawa sabangsana makom juhud di dunia. Jalma anu geus aya dina makom juhud di dunia maka eta jalma juhud bakal ngaraksa kana juhudna tina sakabeh perkara anu matak ngahalangan ti Gusti Allah anu hak anu maha luhur. Jadi jalma anu geus bener-bener juhud di dunia bakal ngajaga eta jalma kana posisina tina perkara anu matak ngahalangan ti Gusti Allah anu hak anu maha luhur. Tapi lain hartina juhud teh teu bogana naon. Justru anu panghebat-hebatna juhud mah jalma anu boga sagala. Duitna loba, beasna loba, mobilna loba, imah oge loba tapi bisa juhud. Jadi henteu matak ngaganggu kulobana pakaya teh kana juhudna manehana sehingga ngaraksa ngajaga kana eta juhud supaya ulah nepikeun ka hijab ti Gusti Allah taala. Jadi harta anu loba ditasarrufkeun
karena hal-hal anu matak dipikari ku Gusti Allah, anu matak bisa ngabuka karena hijabna, anu bisa ngabukakeun karena penghalang-penghalang tina musyahadah jeung Allah Ta'ala. Wa hasal istiqomah, Syekh Mu'alib anu ngarang ieu kitab ngajujurung karena supaya istiqomah dina taubat. Naon sawabna li annahu mata makana fi taubat. Karena sanyana di mana-mana henteu aya dina taubat teh bengkok, dilempeng bener-bener lurus dina taubat teh, maka insahaba bakal mundur hukumna juhud gitu, kapengkuhanana juhud. Bahkan fi kulli maqamin dina saban-saban maqam, dina saban-saban darajat, dina sabadana wijah. Jadi ketika dina taubat teh teu aya bengkok-bengkok, leusuning lempeng we dina taubat, mangka eta jalma anu bener-bener tobatna bakal mundur teratur dina sakabeh makom anu sabadana bengkok. Jadi sabada anu tadina bengkok jadi lempeng, jadi sabadana bengkok teh lempeng. Jadi bakal mundur tina hal-hal gitu anu matak ngabengkokkeun deui, geus bakal dijauhan gitu anu sungguh-sungguh tobatna mah. Jadi perkara-perkara anu matak ngabengkokkeun, matak mengkolkeun kana patekadan jeung sajabana bakal benar-benar dijauhan. Sabab lamun posisina masih keneh bengkok, lamun diibaratkeun kana bangunan mah payasiru binauhu muhalhilan. Jadi bangunan teh apes, artinya lemah, teu kuat. Seperti jalma ayeuna nyieun pager gitu, ku bata atah anu henteu make taneuh tanah leutak gitu, matak liket lah lamun ayeuna mah teu make semen gitu lamun zaman ayeuna. Jadi moal kuat gitu, pager teh bakal runtuh. Jadi lamun ayeuna dina masalah tobat ke, lamun dina tobatna henteu pengku, aya bingkeng-bingkeng gitu, bakal babari runtuhna balik deuna kana teu warasna gitu. Qala Sayyidi Muhammad bin Anan, dawuhan Sayyidi Muhammad bin Anan rahimahullahu taala, man istaqama fi taubatihi, sing saha jalma anu istiqomah dina taubatna, taubat tina mangpirang-pirang maksiat nu diharamkeun, otomatis maka bakal naik engke teh bisa tobat tina sakur perkara-perkara anu henteu berfaedah. Jadi perkara-perkara anu henteu berfaedah teh eta teh salah satu anu kudu ditobatan, salah satu anu kudu dijauhan. Jadi lamun sementara geus bisa, geus istiqomah tobat dina sakabeh maksiat, maka bakal naik pangkatna, bisa tobat dina sakabeh perkara anu henteu berfaedah. Itu heureuy teu paruguh lah, guguyon anu teu paruguh anu teu manfaatna tak bakal bisa engke teh naik kadinya. Namun istiqomah bisa tobat tina maksiat. Wa malam yastaqim fiha la yasumu min taubati anil fudul. Sing saha jalma anu henteu bisa istiqomah dina tobat tina maksiat, maka moal bisa ngambe acan tina tobat tina leuwihkeun mah gitu. Dina maksiat ge masih keneh dikeureuy atau komo di bangsa pudul mah bangsa leuwihkeun gitu. Ngomong anu paedahan gitu.
atau nampilkeun perkaraan Allah paedahan gitu mal bisa ditobatan otomatis lamun tina maksiat masih keneh ngeureuyeuh mah ngamuk acan gitu kadituna wala yaqdiru ala riayati khatirihi jalma moal mampu kana ngaraksa kertegna salawasna bal taglibu balik tangelehkeun ka eta jalma kerteg pirang-pirang maksiat hatapi salat deui sehingga dina salatna ge masih keneh dikertegkeun rek maksiat teh lah geus beres salat mah rek kalajo pongdut geus beres salat mah gitu rek gapleh lah gitu rek naon lah itu anu bau-bau maksiat teh masih keneh dikertegkeun dina salat gitu lamun can bisa istiqomah tobat dina maksiat mah bakal kitu wa ta'ama sok gerangan-angan dawuhan Allah taala anu dawuhkeun ka makhluk atau ka jalmi anu dimaksum anu agung nyata kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhan Allah teh pastaqim kama umirta sing istiqomah anjeun seperti diparentah anjeun kudu kitu teh kitu sing istiqomah yang jalma-jalma anu tobat bareng jeung anjeun ge kitu sarua. Jadi Gusti Allah marentahkeun ka kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya istiqomah dina tobat. Jeung jalma-jalma anu tobat bareng jeung kanjeng Rasul ti sakabeh pengikut-pengikutna termasuk ka urang umat-umatna sarua lain Rasul unggul istiqomah dina tobat urang ge selaku umatna kudu bisa istiqomah dina tobat. Dawuhan Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala man istaqama fi taubatihi sing saha jalma istiqomah dina taubatna jeung juhud dina urusan dunya faqadin tawafihi sairul maqamat maka satemana geus bisa ngalipet bisa ngalempit bisa ngeringkes gitu tah di eta jalma kantuna pirang-pirang makom darajat namun ku baturna wah ngahontal makom eta teh butuh 10 tahun perjalanan suluk pamatea mah tah keur jalma anu istiqomah dina tobat mah teu perlu 10 tahun kitu jarak sehari kadang langsung bisa mencapai kana makom eta pirang-pirang tingkah anu salehah teh bisa dilempit teh dipersingkat gitu diringkes bisa dipercepat gitu intawa teh dilempit atau dilipat teh bisa sakedet netra ngahontal kana makom-makom gitu anu baragus derajat-derajat anu sarae itu tingkah-tingkah anu saleh teh bisa dihontal dengan cepat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.